ngajar gente kapok moal bobogohan deui cenah. Intinya mbaknya aduh kumaha bah dilanjut deui tuh aing rek nyanyi. Kadang aduh pohon atuh pemirsa budaya Sunda teh geuning aya pisan nuhun tina seni jadinya kumaha ge Sunda teh seni gitu. Alhamdulillah gitu terus calung Sunda terdulur Sunda. Emplatnya mana emplatnya atau barudak? Nah, semangat semangat semangat. cara waktu harita cenah moal rek sulaya moal rek kacalinci komo deui jalin jati sabulan geus sabarengan katingali rada sumba mimiti teh cintana kitu deui jangkit sadara kakapon bobogohan deui sanajan aya montok kuring karek diri sadara kakapon bobogohan deui sanajan aya montok kuring karek diri. Atas cenah kapok atas si eta ngaku wae lamun diteruskeun biar anu nyanyi bakalan setruk penonton teh tanggung jawab eta ngagamu wae tah Kahela pangkatin suri. eta ngaganggu arah balik kajina arah balik kajina baliknya jalan mana mana Kahela ieu teh. Kahela aya naon. minta keur nyanyi Heeh, terus diganggu ku situ tuh kudu marake kacamata itu tuh nah mau jadi pas saya aja nyanyi hari bisa mah. mana ka dieu Bisa teh nyanyi. Bisa teh nyanyi. aku sih ieu Cik cobaan bisa cik naon. Tong dimusikan. Sok nyanyi sorangan. Bigeun. nyanyi naon nyanyi Mantapna ari anu keur nyanyi teh tong diganggu. Bener teh? bener Nah, akhirnya sim kuring janji. Tadi ke penonton bade memperkenalkan salah sahijina. Keheula Pak, keheula. Nah. Ari HP-na halus teh. HP-na halus teh. kan kebenaran buntut Nges, tong dibahas eta mah. Diri aing. Jadi kumaha ya Pak? ya apa urang teh ngahiburnya Heeh. kusabab urang mah atah latihan Heeh. jadi urang kudu loba latihan Benar. ulah amun urang rek main cagung Heeh. ulah latihan renang Heeh. sore ge mah latihan fitnah Saha? jadi we nyanyi ka mana calung ka mana Ayeuna latihan renang saha? anu latihan renang itu aing itu Tetangga sama. Cicing. Manehanana pas sering datang ka dieu. Aya nu beli giran mata latihan renang eta di tukang kan aya tirta. Tempat latihan renang ini nya teh. Asa sono ku bahasa Cileupeuh. Ya kemana saderek sim kuring pas janji bahwa di nu calung ieu teh aya anu diperkenalkeun Aliando. Sok cing hiji-hiji. Ya, Kang, saha namina Kang? Kebayar. Musikan moal. Ata rek kajana redog we. Nyanyi. Mana? Siap. Arek nyanyi kumaha tukang kenang nage eueuh.
aya kan tukang kena hadir kan sok oh beda ya kiri ke kanan nah ari kenang teh siga nuli kiri kanan kudu kumaha ya teh cik coba tangan heula tukang kena cik tukang kena biasa ya tas capek di belakang buka langsung sok arek kumaha ieu teh sok bade diperkenalkeun mal ya ya anu ku abdi janji teh aya saurang anu di arti sinetron Ariando teh ya mari kita perkenalkan artis yang sudah tidak asing lagi baik dunia maupun akhirat jeung rumput ge nya tukang nyikeun sieun nya jeung sieun tuh mah geus nyara rumput aing oge tingali Karena emang aya artis itu di dia. aya Memang di dusun boga artis. boga Saha coba artisnya? kahiji Abel Darso atos Aya anu tadi nyanyi. anu tadi nyanyi Oh, anu kedua saha? Abel Lesgar Oh, ya, dua. Abel Darso Abel Lesgar Heeh. aya hiji deui Saha deui? Abel Garut Abeh Garut. tilu Tilu. anu terakhir Terakhir coba sik saha. Aliando Embrak Aliando. tuh berarti ngartinya tuh Mana Aliando mana? mana Aliando Kumari Aliando nuju teh tiasa sumping. Pameng cenah. Pameng Aliando teh tiasa sumping. Nuju nyese. nujunya sih anehnya ya artisnya nyisi sagala ya Minta dicapangan ya. Di asik. Uy menang mik. emang Aliando bisa nyese Bisa nyese. lain pinteran saya tanya kalau mikna Banyak. Itu sok main selap-selap naon teh ulah berlaku ulah. saya udah kabita Banyak, ibu banyak. Abis nyapang mah. Gak bisa. bu sadar bu Inces, lain teteh Desi meni atoh alhamdulillah atoh minum kieu teh ieu kan ungkapan just anu di Tasiknya ya teh nya Inces aul, tapi kita. Tasik hoyong ningali Ningal. Aliando Nyana, wah, beli di Kalmari, ngadakoan, ngawe WA, HP na halus atau butut bang, HP na halus atau halus anu anja nama rada halus, ari nu butut teh saha anu butuh didinya, apalan nih ya lah, wah, ari nu kieu teh naon tadi teh, bancok dibahas ya, sudah, karunya jadi pemper, aslinya teh. Amun terang pada kitu make guguli talian ku benang rapiar ketak paingan tadi bolak-balik kan itu ditabung jadi kasur tah guguli jadi asa ngeunah nih anu kieu teh montos ya tuh ke wah pulang ya anu tadi wah tadi nya coba lamun dieu teh kutak beuki ngabarak taksi na teh ulah sia bisi ini dohan tapi dasar ngeunahkeun we nih apa orang kobra begitu apa orang kobra begitu jangan celenge nyiduhan fitnah kieu hungkul celeungeun tapi wah orang kobra mah celenge jangan ningali awewe nomor WA dong lah satu nyambung banyak orang kobra nanyakeun nomor WA orang sebelah beda sama wah Orai kobra kekinian. tapi keheula wah aduh dasar ngeunaheun mun ningali wah tadi kitu teh cenah itu jadi malik Lamun lo baca jadi jenuh gitu. Nulai so naon urang teh kala cenah bejana di dinya boga tatarucingan aya ieu ya wah abdi aya tatarucingan Abdi. tah ieu jeung Aliando lamun urang erek lempang suku naon heula lamun urang nek lempang suku naon heula suku naon heula
nya suku katuhu. Suku katuhu. Berarti lamun suku katuhu kieu eta so. Bisa henteu? Apa ari anak tin mah kieu. Anu wing lain anak tin. So, anak Kitu. nah, jadi lamun lomba teh suku naon heula? Nya suku nu uing asuh. Banyak suku nu tatangga. So, Kan anu imit lagi uing. ya. Hah, sok naon deui? Aing nyaho. Kunaon orai beuti dibere suku? Kunaon orai beuti dibere Oh, suku. kunaon orai beuti dibere Sok suku? jawab, Cik, jawab. Sok, jawab. Bisa tuh. Sama lamun eta orai dibere suku. Ah? Nah, Oh, bisa teh jawab. Bisa teh jawab. Apaan orai kunaon teh dibere suku? Tapi bisa maju. Lamun dibere suku, tapi kudu nama dibere suku. Ya kunaon begitu. Lamun orai dibere suku, anu dagang sepatu payu. Anu nyakan barang-barang ke usaha. Sampai bilang be aku orai. Saban kasihan deh lu. Nah habet dibere sapatu. Lamun sapatu na nomorna sabaraha? Ieu mah nomor. Kode ieu mah nomor ieu mah. Singapura. Haram ieu judi teh haram. Cek saha? Cek nu haram. Dawing mah teu ngaharamkeun. Lamun judi sabaraha? Lamun judi haram, ya. Moal aya anu pasti anu ngarti mah moal judi. Nah habet aya wae. Ku sabab heuh teh. Pinterannya, Pinter orang pinter. Didinya pinter heusi. Sok teruskeun. salah. Untuk alasan calon kos sakitu wae kumargi ieu nya wae kos urang